Nira ingkang prapta yang rek pandara Yamaira ingkang prapta Bima anu daya budi parangi sadaya sami gigis nanging dilingunan ku sifat harudum nu tangtu padahal dina manah sami seber ningalina kudedegan sareng budi parangi anu tebih tina sopan santun Wuniraha ngandikanipun mengkatun ubah Adiakan gening masih keneh aya di kina bagi rai di mana bibi ratu aja ya kedeh teuing anu kasepuju murid mang anu setia tah di dieu anger nangtukeun panawa kena lara ora kena pati hese di arah rarana ese di arah patina enteng di arah rarana ilmu mang anu geus nyerep tutang di mana tuang saderek kasep tuang saderek damang sarayana tuang ibu dedeh nger anak mang masih kene aya di kieuna anak dedeh kasep mang tengan ukur ka impi-impikeun we hidup teh gok dina impian sugan teh nya anu tutung salapan jelema di segala-gala abong bejanya bolo dianggap habong beja da eta bukti atuh anu tutung salapan jelema adi akan berang tiga kana dahar puting tiga kana sare anarasku nasib panawa kumaha bibi ratu cager Rai Yudhistira cager kumaha kasep Arjuna murid nu dipiberat anak ama kasep cager aya di mana ayeuna sadarea aya di Saperga jerawatan ku Seyang oh biasa nuhun kasep hadamang madamang cager terus Rai akang sono naha atuh sanes calana ka dieu teras ka dieu nganu ngadeg di Saperga daya teh kagungan salira hak salira padahal teras ka dieu nama ke ih dan saha ieu teh coba puguh ngadon aya di Saperga di sisi gunung kapan ieu teh kagungan Rai hak Rai kuayana akang jadi Prabu Anom di Astina teh ieu teh ku teu ayana panawa cenah hancur di segala-gala nanya-nanya aya keneh di kieuna akang teu kumawan teuing da ieu teh lain nu akang tapi kagungan salira sadaya wah anu matak aing datang ka dieu deuk nyokot hak aing aing moal aya kagila sanajan aing saurang Kurawa 100 dipahan aing amuing kira ieu teh perkawis naon aing deuk minta hak aing warisan aslina sampean taya hak tapi ieu hak Parawa nya aja aing ini tis menang idin ti kolot nya deuk dibikeun apa moal aja nya dipasrahkeun salamet Kurawa dipasrahkeun deuk dipun buntang dipun banting deuk banting deui gelang sandra kirana deuk tusuk deui Pancaraga jawab aduh ampun ayo ambil gembar kabeh ya ngakeun mah kasep anak ama kasep dedeh teuing lucu kapan tadi geus balaka tuang raka ieu teh kagungan Panawa
namun grapek geragalih cu tuang rakatos janten Prabu Anom tada teuing ajrihna kurahayat lamun seung sumping Panawa sok dipasrahkeun ka tuang saderek Yudhistira. Atuh kaduana dijenengna tuang saderek Yudhistira jadi Prabu Anom di Astina. Tuang Raka di Gajah Oya. Tangtu muawantun marentah kanu jadi Raka. Coba gamarkeun ku hidup nah bakal tega tuang Raka Yudhistira marentah kanu jadi lanceuk. Ya moal. Moal. Tapi lamun aing jadi rajana nya aing sanggup. Mun aing sanggup marentah. Percaya tadi dia. Tapi dah tuang Raka mah lemes budina. Dikimikeun mah. Iya nah kasep make sasaurang kitu mangga teh teuing da tadi ge anuna. Ajangna eukeurna. Tuang Raka mah kadar nurucu. Istrenan. Ngan dina sajero ieu Astina dipasrahkeun tuang saderek jadi Prabu Anom Panawa di Astina. Tuang Raka teh sakedik aya pemerdih menta tempat keur pitempateunana. Tuh, menta ditempatkeun. Supaya teu isin kurahayat tetep pina ka Prabu Anoman kumaha lamun kieu Panawa di dieu di hakna tuang Raka tempatkeun di hiji tempat tetep jadi Prabu Anom. Dek ngawangun sorangan. Aing boga tempat di mana? Nya, iya. Kabeneran ai tempat mah aya cu di sagidulun Jenagara kidulun Walungan Yamuna dinya aya leuweung angker. Anu kakidulna eta teh Wates Wirata. Tah eta cu. Aya disebutna teh leuweung Mertani. Aya oge jelema nu kasebut eta leuweung teh leuweung Amer. Tah jadi lamun seug ieu nagara dicana ku hidup. Pangbabadkeun heula eta leuweung Amer keur pitempateun tuang Raka Kurawa. Jang kumaha kira-kirana sanggup lamun hidup mangbabadkeun eta leuweung. Cirina baheula mangsa nu geus kaliwat saacana hidup kabejakeun diduduk di segala-gala nyieun walungan kali Sarayu. Kapan Bima masa poe anggeus. Kurawa mah 100 amuing. Jebatan anggeus kala ka ieu walungan teh jadi Cisasawi disebutna. Nya. Pan gagal. Dasi di Kurawa mah gede-gede kamu ceuk mah. Ya, loba teu buku. Tapi Panawa ukur 5. 5 oge da mararunggil ceuk mah oge. Jeung kasep da ieu mah menta pitempateun kanggo tuang Raka da sidik ieu mah kagungan Panawa cu. Tah sakitu rai kumaha kira-kirana sanggup lamun rai mangbabadkeun Iwati rai anu bakat tiasa nyubadanan da sidik akang mah jelema kengkeri. Nya. Jeung kasep. Jadi bener ieu nagara deuk dipasrahkeun. Da kagungan hidup atuh. Kapan kagungan rai? Ieu. Aing sanggup. Hah? Aing sanggup. Ubah. Paman. Cocok. Ceuk mang oge, pira kumaha teh sanggup Panawa satria atuh da. Nuhun kasep nuhun. Tapi aing deuk bebeja heula ka si Babu. Deuk bebeja heula ka si Aki di Saptengah. Kumaha lamun teu diwidian ku tuang ibu? Sanajan teu diidinan aing era ku sanggup. Ya. Aing satria, pira ku aing jarir tina janji. Cocok. Ieu aku si bakal mulang Wuntri Saptengah. Ditinggalkeun ku aing. Keanan rai engal-engalan teh ngaleut heula. Ieu ngaleut heula rai naha beut teh? Adipati. Ieu kasep ieu gerak tuak ieu bade tuak ngaleut ieu. Henteu. Aing hayang geura buru-buru nepi. Aing janji nyaho dibabat leuweung Amar ku aing. Keur sia Astina deuk disokot ku aing. Jalir tina janji dipaehan ku aing. Homit. Cincilan teh maneh. Anger. Ubah. Wah. Nyata paman binekastur bijaksana. Ya. An beres.
kan beres ai geus kieu mah pelong we kana hate ai geus kieu mah pelong we anu mawi tau ge percanten ka kakang tua percanten ayeuna mah urang dedengekeun we da jigana 2 poe katiruna jengker we panawa tempat onom teh tempat juri ka dah manuk ngaliwat ka nya jengker ceuk mah we komo ieu ceuk mah we ceuk mah we ceuk mah we oge ceuk mah we kapinu gawe paman mangga urang syukuran tina hal kaslametan datang si Bima sae sakondurna Bima Prabu Duryodana bingasak langkung anu taya papadana lajeng diayakeun pesta Kurawariung pulung rupi-rupi kasenian dionan syukuran ku ayana slamet ancaman Bima gantos Kang Windursita kocapawon tening Gunung Sapternga di Padepokan panglengahanana begawan abiasa anu dina waktos enariung mumpulung saparaputu sadaya Dewi Kuntina Nibrata miwah para putra anu namanya mulih ti Cempalareja sarengsena nyubadanan kapihatinan janten jalma tungara milampah jalma tukang mis istilahna tukang menta-menta sarengsena diduruk di bales sigala-gala ku kejemanana Kurawa dina peuting kasalapan bales sigala-gala diduruk ku pokana Sakuni miwarangan Purocana putra pangageungna Raden Yudhistira putra kedua Raden Permadi nyata Raden Arjuna Raden Nakula Raden Sadewa boten kantun para pawongan Semar Kudapawana sareng Astrajinga Udawala Naragaring anu dina waktu ieu pawongan nganti di luar mapakeun Arya Bima dina jengkarna ka Astina dina sumping Nabi masuk pados aya wartos ka Padepokan aduh ayana ujang kadar ieu kitu akang silain jang nah aya teh Gusti Bima teh lila keneh wae kajona ujang boa diraponan ku urang-urang Kurawa sieun balik ngaran ujang palang siang dawa he sun palang siang ai kolot mah teu boleh hariwang teu boleh melang euy eta mah kena dibaha mah kan kacuriga nyaon cenah Bapak Dede biasa nyaurkeun ka Melang Kang aduh hianak edan naon jeung seuri sagala eueuh di pagawean ti baheula aduh hianak we naon deui ya tukang da eta kadinya jigna wugu komo kamari mah basa hujan lebu aduh hianak Gunung Galunggung meletup edas aduh hianak edas hei Gunung Galunggung meletup tadi subuh bujur dewek meletup tadi subuh wae eta mah da patokan ya aduh iya itu si dawala urang eta lah eta rucingan jeung aing di dieu kitu yeuh kayak hayang nyaho boga tarucing naon rame hayang nyaho si gareng si dawala bari nunggu-nunggu Gusti Bima mohon dewek boga tarucing nu banget aduh hebat ieu hebat tarucing kawak dewek kumaha akan tarucing bedakeun heula ti ayeuna ayeuna panggihan heula kumaneh yeuh saha tarucing nya kumaha tarucing dewek nya kenan pikir-pikir heula atuh pikir keneh ulah kan tarucingkeun coba kumaneh pikiran manuk naon anu panonna dina suku manuk naon anu panonna suku pamatukna dina suku
Ya eueuh manuk dina suku pamatukna eueuh. Jangjangna dina suku. Eueuh. Sukuna dina suku. Eueuh. Buluna dina suku. Nya eueuh can mangge nya na. Eueuh. Can. Sadaya eueuh. Eueuh. Mau taruh ke Kakang. Monyo. Nya. Monyo. Nya taruh lah. Jadi Heh. Manukna suku. nya Nya manuk model. kumaha? Oh model. Modelna kumaha? Oh model. Ih.